Kangjeng Nabi diciptakan ku Gusti Allah, ternyata orang jadi sabab kana ayana dunia. Cek Gusti Allah, laulaka lama khalaqatul aflak. Lamun teu aya anjeun Muhammad, lamun teu aya anjeun Muhammad, kula moal nyieun jagat raya. Mun eueuh Kangjeng Nabi moal aya Haji Rusdi, mun eueuh Kangjeng Nabi moal aya Haji Adang, mun eueuh Haji Rusdi moal aya Bijam Sinah. Bijam Sinah. Tah ieu kusabab aya Kangjeng Nabi, ayalah langit, ayalah bumi, ayalah urang. Nu paling indah aya sorga jeung aya neraka. Justru Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia teh, inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah wa sirajan munira wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Mantep.